Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minal a'rabi may yu'minu billahi wal yawmil akhiri wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallah wassalawatir rasul. Ala innaha qurbatul lahum sayudkhiluhumullahu fi rahmatihi innallaha ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ka'b bin Ujrata, as-sawmu junnatun was-sadaqatu nutfi'ul khati'ah was-salatu qurban. Sembah sujud pangabdian kinantos mungkul tinuju ka Allah, Pangeran Robun Ghafur anu tekendat-kendat maparinan mang pirang-pirang kanikmatan ka urang sadayana. Maka alhamdulillah kukudrah irodah ti Allah urang tiasa ngariung di ieu patempatan. Mudah-mudahan urang dipaparinan kakiatan ka istiqomahan bikin ayatina jalan Allah Subhanahu wa taala salawasna. Bapak Ibu nu dimuliakeun ku Allah, parantos cunduk waktu ningang mangsa lebet kana sasi Zulqa'dah. Marihan ningal kana kalender atanapi almanak aya hiji kaunikan dina taun ayeuna. Sasi Juni mokrok sareng sasi Zulqa'dah dina penanggalan mung bentena teh buntutna hungkul. Upami sasi Juni kaping hiji Juni mangka Zulqa'dah di kaping hiji. Dinten ayeuna dinten Kamis sabaraha Juni Pak? Kaping 2. Maka tadi siang kaping 2 Zulqa'dah. Namun sabada adzan maghrib urang parantos kana kaping 3 Zulqa'dah. Kalau janten patokan persiapan urang dina raraga mapag Idul Adha, insyaallah dina sasi Juli hartosna aya waktos kirang langkung sasasi urang tetep ngabuleutkeun tekad sangkan tiasa kurban dina raraga dumeheus ka Allah Subhanahu wa taala. Maka dina ieu waktos sasieur sabeuneureun urang dadar urang buang sapertos kumaha kurban tiasa janten perkara anu ngajadikeun urang lebet ka sawarga, oge sekaligus eta kurban teh tiasa janten mamala pikeun urang kalah ngagebruskeun urang ka jero neraka. Anu kusim kuring dipihormat para bini sepuh anu sami rawuh, alhamdulillah Pak DKM Katawis tiasa hadir. Mudah-mudahan tersehat, perjuangan masih panjang Pak. Anu kusim kuring dipihormat para bini sepuh ikhwatu iman anu satia pikeun ngariung dina pangaosan pekan kahiji sareng pekan katilu. Mudah-mudahan urang dipaparinan ka istiqomahan ku Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu berjuang kalau tetap hadir, sim koreng sami berjuang kalau tetap hadir. Bapak Ibu berjuang kalau mahamkeun naon anu didugikeun sasieun sabeuneureun, maka sim kuring oge berjuang kanggo langkung ti payun maca
naon anu baris didugikeun sangkan tiasa ngadugikeun ka Bapak Ibu. Perjuangan urang sami Bapak Ibu, mudah-mudahan urang sadayana dipaparinan kakuatan ku Allah Subhanahu wa taala. Wargi-wargi urang anu teu hadir alatan teu damang, mudah-mudahan dipaparinan kasehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Anu teu hadir alatan aya wagelan teu tiasa dikantunkeun, tangtos urang teu tiasa ngahakimi aranjeuna kitu kieu. Mudah-mudahan ku teu hadirna alatan teu tiasa dikantunkeun teh sing dipaparinan karancaran ku Allah Subhanahu wa taala urusan sagala rubina. Atuh Bapak Ibu nu istimewa tiasa hadir. Mudah-mudahan kenging janji Rasul hafat bihimul malaikah. Riungan urang ditangtayungan ku para malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dikocoran ku rahmat Allah Subhanahu wa taala. Henteu ngan sakadar meunang rahmat tapi dikecemplungkeun kana rahmat Allah. Laput dina rahmat Allah kulantaran urang aya dina majelis ilmu. Ikhwati iman rahimakumullah, kurban anu dilaksanakeun ku manusia aya anu ditampi ku Allah dugikeun ka janten pahala, aya nu malah ditolak ku mantena malah jadi siksa. Hiji di antawis gambaranana hadis anu diserat ku Imam Al-Baihaqi dina kitab Syu'abul Iman, anu kadua ku Imam Ibnu Abi Syaibah dina kitabna Musannaf Ibnu Abi Syaibah. An-Thariq bin Syihab bin Thariq bin Syihab radhiyallahu anhu qala Salman radhiyallahu an sasangan dakhala rajulun al jannata fi dubabin, aya jalma saurang bisa asup ka surga alatan laleur, hiji laleur. Dubabun teh laleur. Dina buku marom aya hadis anu meningakeun ngeunaan laleur teh idza waqa'ad dubabu fi syarabi ahadikum falyagmishu. Lamun aya laleur anu euteup dina salah sawios dina salah sahiji leueuteun anjeun kalepkeun sawana Nabi. Fa inna fi ahadihi masyifaun wa fil akhari fi ahadi madaun wa fil akhari syifaun. Kulantaran dina antara dua sayap jangjang laleur teh sabelah lanong sabelah bakteri penyakit. Jadi bahasa Ustaz Kiai Haji Muhammad Romli ngecemplungkeun ngarelepkeun laleur anu euteup dina inuman teh ibadah. Nalika niatna ngamalkeun hadis Rasul. Mung patarosanana Pak Bu punten. Tos dikarelepkeun eta laleur eueuh tong caina. Teu langkung eta Bapak. Itunya bagus. Jadi ibadah nama ngarelepkeun. Tos dikarelepkeun bade dipiceun eta laleur. Lajeng diteraskeun ngaleueutna uyos teu uyos? Uyos mah. Atuh cenah ieu mah laleurna serencang. 20. Kumaha pawawan secara medis? Kocekeun cenah cek pawawan teh naon energen rasa laleur. Jadi nu kapaham tina hadis eta ibadahna teh ngarelepkeunana. Jadi ku ilmu mah ngarelepkeun laleur wae janten ibadah. Tapi lamun teu make ilmu salat wae kalah jadi dosa kulantaran teu dumasar ilmu. Tah hadis ieu meningakeun dakhala rajulun al jannata fi dubab.
aya jalma lebet ka surga alatan laleur wa dakhala rajulun nar fi dubab aya oge jalma lebet ka neraka alatan laleur. Laleur wae bisa nyababkeun ka surga, bisa nyababkeun ka neraka. Kumaha jeung domba, kumaha jeung sapi, kumaha jeung onta. Ieu namanya nyarioskeun laleur. Laleur jeung domba ageun mana? Eta mah cenah aya laleur sagede domba. Kumaha apa? Laleur sageun domba soak ciga namanya. Eta pas enteupna enteup ka imah. Wah. Rungkat cigana. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, qalu maranehna nyarios tumaros ka Salman. Wa batubab, nah cenah bisa aya jadi jelema asup ka surga alatan laleur, aya asup neraka alatan laleur piraku. Fara'a dubaban ala saubi insanin. Yen eta laleur teh anu ngajadikeun dua jalma lalaki muslim anu eta dua jalma teh ngalangkung teh gitu. Faqala hada dubab, mangka saurang di antawis jalma cumarios ieu teh laleur. Qalu wa kaifa daka, terasna kedah kumaha maksudna naon tina laleur ieu teh. Qala marra rajulani muslimani ala qaumin, ngalangkung dua jalma anu muslim kahiji kaum. Yaqifuna ala sonamin lahum, anu maranehna ngalangkungan teh kadah wae ngayakeun sasajen hiji perkara ka patekong anu disembah ku kaum eta. Ngalangkung kadah sasajen kunaon we. Dongengna teh mimitina teh ciga kitu. Faqalu lahuma, mangka kaum eta nyarita kanu duaan bade ngalangkung. Qarriba, hei anjeun duaan, hei anjeun duaan kudu kurban. Lissonamina, kanggo patekong abdi sadaya, kurbanan hiji kurban. Qala asalna mah duanana sae tauhidna. Tah ieu Pak. Qala lana panjang, asal mah qalani nunna dipikeun. Eta teh alif nun nuduhkeun musanna. Nah, henteu qalu, henteu qala, tapi qala duanana ngawala. La nusyriku billahi syai'an. Abdi sadaya teu meunang moal abdi sadaya duaan musyrik ka Allah syai'an ku perkara naon wae oge. Qalu ceuk kaum eta qariba masyi'tuma, teu meunang kitu anjeun duaan keukeuh kudu kurban. Masyi'tuma naon nu dipikarep ku anjeun duaan walau dubaban, sok sanajan anjeun kurban teh make laleur. Nah laleur dianggap perkara anu sepele. Teu meunang kitu keun bae atuh ku laleur we gitu. Jadi perkara anu leutik disodorkeun sangkan diturut kahayangna kurban ka patekong maranehna. Faqala ahaduhuma li sahibihi, saurang tinu duaan nyarita ka saurang deui, mataro kumaha ceuk maneh euy. Tah kitu nya. Pahri ka padli teh, kumaha cenah aslina ieu teh. Nah. Qala ahaduhuma, salah saurang di antara maranehna duaan ngawalar la nusyriku billahi syai'an,
kekeh kuring mah moal musyrik ka Allah ku perkara naon wae oge. Akibat keyakinan anu saurang tinu duaan teh pakutila mangka dikutil Pak. Kutil teh naon? Nah, kutil dina bahasa Arab mah dipaehan. Jadi kutil teh dipaehan. Ayeuna bahasa Sunda kutil naon? Penyakit. Kutil, pakutila. Pakutila maka dipaehan eta jalma teh pada kholal jannata maka ku Allah dilebetkeun ka sawarga. Nah, ka sawarga teu musyrik sanajan kulalu. Keheulaanan kudu kurban. Keur patekong sanajan kulaleur mending keneh dipaehan. Nah, maka ieu janten peringatan kalau urang sadayana. Lamun anu kurban kulaleur ngajaga keikhlasan sangkan tetap selamat, kumaha kurban ku domba, kumaha kurban ku sapi, mangka ngalempengkeun jarum hate katanya saur guru urang menjadi sebuah kepentingan yang luar biasa. Di lempeng jarum hate teh naon paniatan urang teh? Bisi niat urang teh era atuh ku tatangga. Bisi niat urang teh piraku kuring teu kurban. Bisi niat urang teh da abdi mah biasa kurban. Bisi niat urang teh aing teh atuh mangka dilempengkeun jarum hate itu menjadi sebuah kemestian dina ibadah. Ngan ulah janten alasan daripada kurban ria mending henteu sanes itu. Tapi kudu ngalempengkeun jarum hate. Ningal rerencanana dipaehan paqala akharu nu saurang deui nyarita biadihi ala wajhihi anjeuna nyanap eta laleur fa akhadha dubaban fa'alqahu ala sonami tuluy eta laleur teh dibalangkeun ka patekong nu tadi. Salamat mah salamat hari. Salamat mah salamat. Gitu. Tah sia kurban. Bari setengah hate merenya meh salamat we ieu mah. Bari nalik. Nah, bisa ngaliwat. Fa'alqahu ala sonam dibalangkeun ka eta patekong tapi balukana kumaha Bapak Ibu pada kholan naro eta jalma asup ka neraka diasupkeun ka neraka nah kulantaran paniatan nu teu bener. Maka kurban teh aya nu ditampi aya nu ditolak. Dina Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 88 Allah ngagambarkeun ngeunaan kurban orang Arab gunung. Disebutna A'rabi. Aya A'rabi, aya Arabi tanpa hamzah. Upami A'rabi hartosna Arab Badui, Arab pedalaman nu kadang aya Arab pedalaman nu beradab, aya Arab pedalaman nu tidak beradab. Upami Arabi nyaeta jalma-jalma orang Arab, biasana orang kota disebutna Arabi. Upami orang pedalaman disebutna Arabi. Terus engke aya deui bangsa disebutna Arab, bangsa Arab. Orang Arab pamegat anu Arab Badui Arabiyu. Upami istri Arabiyah. Nah, ieu nu digambarkeun di Al-Qur'an teh bangsa Arab Badui. Upami ngaos surat At-Taubah 88 kedah ditaung ti tina ayat 87 keneh. Dina ayat 87 ieu nu ngagambarkeun kurban. Dina ayat 87 mah Allah ngagambarkeun yen di antara Arab gunung teh aya jalma kufur jeung munafik.
Kufur nolak, munafik ngadua beungeut. Naon nu jadi gambaran maranehna? Yen nu disebut infak teh kabagi dua. Aya infak nu nyilakakeun, aya infak anu nyalametkeun. Mata lamun infak teh maranehna mah sok pipilih. Jeung hese ikhlas. Jadi lamun urang infak masih keneh pipilih, masih keneh hese ngaikhlaskeun diri, sababna teh dua. Nu kahiji nolak kana bebeneran, anu kadua ngadua beungeut munafik teh. Nah, dina ayat ke-88 mah Allah ngagambarkeun wa minal a'rabi ieu sabalikna di antara Arab gunung eta teh man yu'minu billah aya jalma nu iman ka Allah ikhlas kurbana wal yaumil akhir jeung yakin yen kurbana teh bakal dibales ku Allah di akhirat gitu. Ngaos wa yaumil akhir teh. Jadi jalma anu iman kana poe akhir teh lain sakadar apal aya surga aya neraka. Tapi yakin setiap amalan bakal dibalas ku Allah eta ciri jalma iman kana poe akhir. Yakin iman kana poe akhir, yakin sok salat tara bohong. Yakin iman kana poe akhir, yakin sok infak tara bohong. Jalma nu yakin kana poe akhir mah setiap kahadean teh hayang dibales di akhirat. Nah, jalma anu iman ka Allah ikhlas, yakin kana poe akhir yang setiap amalan bakal dibalas ku Allah, wa yattakhidu ma yunfiqu qurbatin indallah. Jeung maranehna ngajadikeun setiap anu diinfakkeun di jalan Allah teh qurbatin indallah, dina raraga hayang dumeuheus ka Allah hiji. Nu kadua wassalawatir rasul, hoyong kengeng doa ti rasul ti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, Bu, sumanget urang kurban teh dua targetna. Hiji hoyong langkung deket ka Allah. Lamun tos deket ka Allah proposal naon wae cair, Pak. Pan kitu nya leres kajami oge. 3D deket deus duit. Insyaallah lancar. Bahkan Allah mah langkung ti manusia. Digambarkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina hadis qudsi ku simpulin diseratkeun. Nabi sallallahu alaihi wasallam ti Abu Hurairah anjeunna ngandika, yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala ngadawuh, ana inda dhanni abdi. Kaula Allah gumantung kana sangkaan hamba kaula. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni itu. Kaula marangan manehna nalika hamba kaula eling, ingat teu sakadar ingat ngalaksanakeun aturan Allah. Keur maksiat inget teh hungkul, tapi maksiat teh dituluikeun sanes dikir eta mah. Edan eling eta mah. Nu disebut dikir teh bade maksiat teu tulus dikir. Nu disebut dikir teh urang nuju calik, nuju sibuk ku hidup dunia, enal ibadah mereka digero eta zikir. Henteu sakadar ngucapkeun kalimat-kalimat thayyibat. Keur macul adab kumaha zikirna? Ngareos salat. Keheula. Tah Agok. Keur kana motor aya nu herang, kumaha zikirna? Tungkul. Lain mah. Masya Allah. Tuh di pelok. Allahu Akbar. Ciptaan Allah. Maka nu sebab zikir teh urang ngalaksanakeun parentah Allah. Fa in dzakaroni fi nafsihi, lamun hamba kaula eling zikir ka kaula dina dirina, zakartuhu fi nafsi, maka kaula Allah ingat ka hamba kaula dina diri kaula. Wallahu a'lam bishawab, cidah kumaha nu pasti ngagambarkeun deuketna Allah ka hamba anu zikir. Wa in dzakaroni fi malain,
jeung lamun teh mah hamba kaula zikir ka kaula fi malain dina hiji kumpulan zakartuhu fi malain khairi minhum, maka kaula baris ngadeketkeun diri nginget eta hamba kaula teh dina riungan anu leuwih hade tibatan maranehna. Mun urang ngariung di dieu jeung dulur jeung baraya jeung tatangga, Allah diriung ku saha? Allah diriung ku saha Bapak Ibu? Ku malaikat. Jadi nalika orang zikir ke Allah, maka Allah nyebut-nyebut ngaran urang dina riungan para malaikat. Wa in taqarraba ilayya bisyibrin, jeung lamun teh mah hamba kaula ngadeukeutan ka kaula sajengkal, taqarrabtu ilaihi dira'an, maka kaula ngadeukeutkeun ka manehna sadeupa. Wa in taqarraba ilayya dira'an, lamun hamba kaula ngadeuketan ka kaula sadeupa, taqarrabtu ilaihi ba'an, mangka kaula deukeut ka manehna bari leumpang. Wa in atani yamsi ataituhu harwalah, jeung lamun manehna ngadatangan kaula bari leumpang, maka kaula ngadatangan manehna bari lumpat. Ieu teh kamaha adilan Allah. Nah, nalika ikhlas karena Allah jeung yakin setiap kurban teh bakal dibalas di akhirat, eta anu ngajadikeun urang bakal kenging pahala ti Allah Subhanahu wa taala. Naon targetna dua? Hayang deukeut ka Allah, nu kadua hayang meunang doa Rasul. Nu mana doa Nabi? Nabi seueur bisa doana ka urang sadayana Bapak Ibu. Saperti dina salat, urang dipaparinan contoh ku Rasul. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Urang jadi jalma nu saleh mah Bapak Ibu punten didoakeun ku salam dunya, maka hirup matong kagok mundek soleh sakalian meh didoakeun ku sararea. Bisa jadi kasuksesan urang ayeuna kulantaran doa dulur-dulur urang, maka sing nyaah ka dulur. Unggal salat didoakeun ku dulur nu wawuh nu teu wawuh. Maka dua target, deukeut ka Allah kenging doa Rasul. Ala innaha qurbatul lahum, sing emut saestuna eta teh qurbatul lahum, hiji perkara sembahan ngadeukeutkeun diri ka maranehna. Sayudkhiluhumullah, mangka Allah baris ngasupkeun maranehna fi rahmati, kana rahmatna. Allah ngagunakeun kalimat fi rahmatihi, kana jero rahmatna. Hartosna kieu Imam Al-Maraghi, lain sakadar menang rahmat, tapi dikecemplungkeun, dilaputkeun kana rahmat Allah. Pak, Bu, lamun Bapak Ibu berjuang di Masjid Al-Ikhwan, kurban dina waktosna, ngalaksanakeun ibadah, urang sadayana zakat infak sedekah, ikhlas karena Allah, hiji. Nu kadua hayang meunang doa Rasul, mangka urang bakal dilalapkeun dina rahmat Allah. Allahu Akbar Bapak Ibu. Lamun tos kenging rahmat Allah cigah kumaha? Hirup teh bakal sagala didampilkeun kana kahadean. Nalika susah jadi pahala, nalika enteng jadi syukuran. Ka susah digampilkeun, rizki tina jalan nu teu disangka-sangka, perkara anu sulit jadi enteng. Padahal teh kahoyong urang sadayana beres. Nah, syaratna dua, hiji ikhlas karena Allah, anu kadua yakin yen setiap perkara teh bakal dibalas di akhirat. Maka targetna dua, hoyong deukeut sareng Allah, anu kadua
urang hoyong kenging doa Rasul. Innallaha ghafurur rahim. Saesuna Allah Maha ngahampura jeung maha mikanyaah. Naon maksudna? Bakal ngahampura kasalahan-kasalahan jalma anu ikhlas. Jeung bakal mikanyaah jalma-jalma anu yakin yen setiap amalan teh dibalas di akhirat. Ikhlas ngalaksanakeun setiap perkara. Ngan pertanyaanna Bapak Ibu lamun urang salat, zakat, infak, sedekah, kurban, berjuang, thalabul ilmi teu ikhlas. Lain miharap pahala di akhirat. Targetna lain hayang deket jeung Allah, hayang deket jeung seseorang atau sesuatu. Targetna lain hayang menang doa Rasul, tapi hayang menang pujian ti si anu jeung ti si eta. Bakal urang menang pangampura ti Allah, bakal urang menang kanyah ti Allah, bakal urang asup ka surga. Nah, ieu pentingna ngalempengkeun jarum hate. Anu sarajeunna kurban anu ditolak. Di antawisna dina surat Al-Ahqaf ayat 28 Allah ngadawuh. Falaula nasarahumul ladina takhadu min dunillahi qurbanan alihatan. Falaula nasarahumul ladina takhadu min dunillah. Maka naha geuning teu bisa nulungan ka maranehna. Patekong-patekong perkara-perkara anu dijantenkeun lianti kana Allah kurbanan alihatan, perkara anu ngadikeutkeun diri ka Allah tapi ku jalan anu teu dipikaridho ku Allah. Kurban ieu oge ngan Allah teu ridho. Jadi pentingna milari ridho Allah teh sateu acan urang ngalakuan hiji perkara teh naon nu diteangan gitu. Naon jadi panginitan jeung naon jadi paniatan. Baldallu anhum, malah eta perkara teh kalah nyasarkeun maranehna. Wadalika iftuhum, eta teh akibat kabohongan maranehna. Wa makanu yaftarun, jeung naon perkara anu baheula ku maranehna di aya-aya. Abu Tufail Amr bin Wasilah anjeunna sasangan kuntu inda Ali bin Abi Thalib. Simkuring kantos marangan Ali bin Abi Thalib, sahabat mulia Rasulullah anu dizamin masuk surga, anu berbaring dina pembaringan Rasul ketika Rasulullah hijrah, siap membela dan berkorban demi Rasulullah. Barokah hiji murid datang ti guru nalika manehna siap berkorban, nyawa nu dibikeun ge. Pak, mun bapak dipentak ku guru nyawa bade dipasikeun. Ah, mahal we cenah Pak Ustaz, ngiring binga cenah mah. Selamat berjihad, Allahu Akbar ke ku abdi cenah dipanguruskeun. Ieu mah guru minta nyawa dibikeun ku abdi. Lah coba nyepan harita teh, Ali anjeun ngagoler. Sangkan orang Arab nganggap orang kafir kuring nu keur ngagoler. Rasul balik ka mana? Bade hijrah. Siap? Siap sekali. Padahal resikona lamun teu dibuka heula panutup awak teh kan langsung disabat hariran teh. Pan bade pisan nya langsung cek nu saja kela cenah teh nyaan Muhammad tuh. Wah, jika namun orang harita ngagol dirinya kumaha. Wah, langsung we pawawan mana pawawan kan. Jadi panas tiris dia. Pas dibuka teh, Ali pan bade disabat Pak. Ngajak saja entong cenah jeung maehan Ali pan urang deuk maehan Muhammad. Mun Ali dipaehan, kumaha cenah Bani Abdul Muthalib ngamuk atuh. Teu tulus. Nah, strategi Rasulullah. Jadi Pak punten Bapak DKM nya sepuh sadayana. Sakapeung mah dakwah ka hiji jelema atau dakwah ka hiji komunitas, ulah ku leungeun urang. Ulah ku cariosan ti urang, nginjem leungeun, nginjem paham. Tah sakudu mah kudu kitu. Ketika ngalunturkeun kasombongan Bani Quraisy sareng wakil harita, Rasulullah berstrategi. Di antara naon? Ngingetkeun yen kuring teh dulur maneh keneh gitu tah. Teu wani ngan maehan Ali. Nah, Ali bin Abi Thalib anjeunna sasangan.
Fa'atahu rajulun. Tuluy datang seorang jalma nepangan Ali bin Abi Thalib faqala eta jalma sasauran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yusiru ilai. Nah Nabi sallallahu alaihi wasallam kantos ngadugikeun hiji rahasia ka anjeun anu can pernah dibikeun kanu sejen. Qala faqadiba Abu Tufel sasangem Ali ngambek. Naon cenah teh maksudna? Gitu. Jadi Ali mah papunten teresep di agung-agung. Gitu. Nu kapaham kusin kuring. Naon cenah aya salira. Jadi dianggap Ali teh istimewa gitu. Wa qala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yusiru ilayya syai'an yaktumuhun nasa ghairu annahu qad hadatsani bi kalimatin arba'in. Inti nasar Ali Nabi teu acan kantos ngadugikeun hiji rahasia ka kuring tuluy ku kuring teu didugikeun ka manusia anu sejen angin anjeuna kantos ngadugikeun 4 perkara. Nah, Pak, Bu, punten. Ali ningal saha anu diajak ngobrol. Tah, gitu, Pak. Jadi, di antara strategi dakwah selain tadi kajinya, urang kedah ninggal ieu teh saha pipanteun ngobrol. Nah, anu kadua, naon kedah didugikeun tinggal saha lawan pembicara urang. Maka sanes hartos nangan opat-opat anu didugikeun ku Nabi ka Ali laras ka Rasul. Aya ajaran Nabi ieu hungkul. Henteu ngan Ali ninggal ieu saha anu diajak ngobrol. Maka sor Ali aya cenah opat. Tah gitu. Naon ditekankeun ku Ali? Qala faqala maka eta jalma sasangem tumaros kali. Mahunna ya Amirul Mukminin tuh jeung semangatnya. Naon cenah naon. Naon pangresa? Naon pangresa? Gitu. Hari teh Ali tos janten Amirul Mukminin berarti khalifah. Tah hari teh kan di zaman Ali teh menjadi tantangan naon, Pak? Syiah. Jadi orang Syiah teh seolah-olah membela Ali tapi ngajongkokkeun. Itu. Nah, qala saur Ali, la'anallah, Allah ngalaknat. Hiji, man la'ana walidahu, jalma nu ngalaknat kolotna. Anak ngahina bapak dilaknat ku Allah. Anak ngahina indung dilaknat ku Allah. Deuk eta mah bapak teu ngurus, indung teu pati nyaah teu meunang ngalaknat indung bapak. Hiji tah. Wala anallah jeung Allah ngalaknat man dahaba li ghairillah. Tah ieu kadua kaitan jeung kurban. Allah ngalaknat jelema anu mencit lain karena Allah. Bade domba, bade sapi, bade lalu harus karena Allah. Mun teu karena Allah dilaknat. Wala anallah jeung Allah ngalaknat nu katilu man awa muhdisan, jalma-jalma anu nyumputkeun penjahat. Jadi kalah dibela nu jahat, dibela jadi pahlawan. Nu bener dibebaskeun jadi penjahat. Gitu. Nu terakhir wala anallah man ghayyara manarul ardi, jeung Allah ngalaknat jalma anu minahkeun watas tanah geserkeun bari batu. Akhirna tanah sorangan jadi lega, tanah tetangga jadi heuring. Pajak teu ieu cenah batana ragrak. Cek Rasul dina hadis sanes bakal dibebaskeun kana 7 lapis tanah. Dina hadis sanes deui digulung cegah holate. Maka hati-hati Bapak Ibu dina bab tanah eta teh digarapkeun usaha, naon akadna nu batun urang nginjem, meuli, nyewa, naon ieu teh. Kudu hati-hati bab tanah. Aya tanah panyaweran nu batur kasoro ku urang ngobrol baik-baik bisi kabawa ka akhirat. Punten Bapak ieu sajeungka ieu tanah kasoro ku abdi. Bari dihalalkeun, bari diartoskeun. Ah iya satu cenah tong di artoskeun dasar tatanggi. Ke bida-bida ka peryogian. Oh nanti jasa mengasir salaman heula. Nah,
Raos Islah. Nah Bapak Ibu, mudah-mudahan urang kalebet jalma-jalma nu kurbana ditampi ku Allah duwikeun kanyana ka surga. Tadi kuncina hiji hayang deukeut ka Allah, anu kadua hayang meunang doa Rasul. Naon syaratna? Sing ikhlas jeung sing yakin kurban teh bakal dibales di akhirat, lain alatan hayang dicatat di dunia. Anu kadua mudah-mudahan urang teu kalebet jalma anu ditolak kurbana, nu kumaha anu ditolak kurbana teh anu kurbana lain karena Allah. Mudah-mudahan Allah maparinang ka istiqomahan ka urang sadaya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.